Obrolan rakyat pasisian Orasi, Obrolan rakyat pasisian orasi, Obrolan rakyat pasisian orasi, orasi. Di saung panjang ini Assalamualaikum. 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 Salam geuning mah. Nuju naon atuh teh. Aduh, bersih wae. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah, ya lebet. Ayo. Dela nya. Oh, nih teh aduh. Sekali Tapi itu. Di marana itu ngahaja. Ngahaja, ngaledi. Aduh, itu kumaha nya? Ya kata itu mama suarana meni Nu maui. Aduh. Kamari teh ngajurungan ka dieu da mamah teu sempet teh dela kayu teh. Nya. Saya aya we, biasa maklum. Setahun sekali atuh tah. Nya atuh moeh. Kumaha teh? Nyapan ieu teh pun incu teh ayeuna teh sakola teh di Bandung minangkana mah. Nyata atuh. Mudah-mudahan sing aya kapetik hasil ka ala buahna tah teh sakola di Bandung teh urang teh. Kumaha curang teh aya keneh lagu geuning cenah aya teh. Ini deui. Oh, hayang kacapian ku Mang Dedi benernya. Dah kitu. Da Mang Dedi kesami diajar Apal urang sami-sami naon diajar teh ai Kang Dedi mah tos aya hasilna Aduh, gitu. amin. Da ieu ge pun incu teh ti SD, SMP kapungkur ngiring pupuh, ngiring naon ku Kang Dedi sampai ka Bandung, ka Bandung ngagulit geuning kitu tah kitu. Teh ayeuna di Bandung masih keneh hoyong nepangan Kang Dedi cenah aya lagu ieu teh cenah hoyong. Oh, hanya deui. Nah, kitu. Sing ngawih naon da ieu teh? Wengi enjing tepang. Waduh, wengi enjing tepang deui. Bukan bade tepang sana. Tepang deui. Tanya dan sono ning aduh. Berarti mamah teh salaku Nina bari. Ya, Hayang ngadangukeun. Hoyong ngadangukeun cing kumaha Aduh. kitu. Ayeuna ai kapungkur mah pupuh dari asuh teh nya. Ayeuna mah tos aya kemajuan sakola di Bandung teh kumaha di kacapian ku Mang Dedi cenah. Sugan emut keneh nya. Tah, percanten lah gitu. Darah. Di simbutanku halimun, di apingku indung peting, ngelawanan ngalayangna sok maninggalkeun jasmani. Meninggalkan jasmani ngalayang ke awang-awang rek nepangan kanu tebing nepungan ke urang gunung Melati di pinggir pasir kakara pisan ligarna kapendakna kacan lami atur bandang daunan kahampikan nagasari. Kembang diburu dirung sawengi henteu kawangi patapan
tekalang rarasan masawarsi. Aduh rarasan masawarsi, hawar-hawar sorahayang ciri parangkos janari. Nunyum putih humaruru deng teingat milik diri. Harianan teing kadar misahkeun anu kerasih. Kembang anggo dihangan ditundung ku indung pegeting. Gunung geus aya di pungkur, indit hate mah murilit. Duh indit hate mah murilit. Miang didak sumoreang, parang tritis kapi hati. Aduh nung pilelayan wangi enjing tepang deui. Aduh wangi enjing tepang deui. Aduh, eta suanten ni rawas kitunya. Nu penting mah panginten kalian ti urang naon kitu diajar ngawih teh urang teh etang-etang ngamumule budaya urang. Gitu. Palingan atuh mamah teh sorana saya aya turunan ti incu barunya. Dibalik. Palingan incu mamah teh saya aya turunan ti mina. Ayo mamah mah dan teu sakola zaman kapungkur atuh teh naon otodidak istilah nama cenah geuning kitu. Keke nguping mamah teh. Kumaha? Caroge teh tentara apa nama teh? Leres tos Ai mamah teh sok almarhum. ngawih. Ai bapak mah tentara almarhum. Moho. Eta teh dukungan bapak tentara ka mamah teh kumaha teh? Alhamdulillah. Nya kapungkurna bapakna sate acan nikah teh meureun mamah teh da sok main-main manggung-manggung tah. Ai jodoh mah da meureun kumaha nya. Nya akhirna kumaha nya ngatos ka jodoh. Mama teh teu langsung tiasa manggung na geuning ari ditikah ku abri mah kedah ku urang teh menyesuaikan Tugas negara tugas tah. Kayak mamah berarti lamun nikah jeung tentara mamah Persit. Nah. Bubu Persit. Ibu Persit. Ya alhamdulillah tos nikah ceritana nikah mamahnya tahun 76-an urang telepatna 75 kitu hilapna. Dinas di Sumedang. Mamah teh Persit di Sumedang teh. Latihan degung naon dari Sumedang. Sumedang mah aya seni bangreng gitu. Aku mamah teh dietakeun ku caroge teh disalurkeun nya mamah ngagabung. Singkat cerita mamah itu bapak teh ngalih deui ka Sukabumi. Aduh, latihan deui ngabangunkeun deui seni degung. Sareng naon zaman eta mah aya calung, ibu-ibu Persit ngagabung sadaya malihan masih kene aya api hiaya. Tah sareng api hiaya. Di Sukabumi. Di Sukabumi kengeng 12 tahun. Ngalih ka naon Cianjur, Kodim Cianjur. Latihan ngagabung deui ngayakeun sareng ibu-ibu Persit. Kataji mah eta bapak. Margi saroge ngadukung gitu. Alhamdulillah. Bapak almarhum Nah ya, leres. Resep kana kesenian ngadukung ibu-ibu Persit lah. Leres. Atuh sumawona di Kodim ge ngamumule budaya Sunda teh luar biasa ya. Mudah-mudahan we atuh tong Kodim wae nya. Sadayana instansi kantor naon leres ya. Ibu-ibuna atawa bapak-bapakna tiasa latihan kesenian Sunda. Dapan mah adalah ngamumule kesenian Sunda teh sanes tanggung jawab urang ngumpul, tapi tanggung jawab urang sadaya. Leres. Tah enu mah jeung pepeujeuh teu kadela sakola di Bandung teh nya ulah ukur sakola unggul. Tah kudu bisa
mikanya ka indung Ulah kudu jajan wae di tah ulah jajan wae da Mas nya paket. Tah. Unggal minggu uih wae ulah nu ka kitu nya urang teh naon kitu naon teh paket teh tadi teh kebutuhan paket teh Oh. cing nin ayeuna arek nasehat Waduh, eta sih. nasehat Pepeje, mereka pepeje ku lagu kene Kang Dedi lagu naon? cing naonnya anu bisa nerapkeun menjadi incu supaya nyaah kan menjadi indungna kitu tah Sing lagu naon? nimang Oh, gitu nimang, cing nimang. sugan aya Oke. keneh suara nin gitu Ya. tah dela pepeujeunna ninnya kumangrupikeun lagu muga-muga dela teh sing aya kamajuan sakola di Bandung teh tanya tah oh kumaha neleng nengku neleng nengku gera gede gera jangkung gera sakola ka Bandung gera mika tak gitulah Dedi menasehat sakitu ge mudah-mudahan ku anjeunna ditampi naon diresapi gitu nasehat wakil ti indung jadi ti indungnya nuhun Mang Dedi Sami-sami. ya murang kalihnya ya incu mamah tos dikacapian Nah. gitu da naon sanaos aya di Bandung ke da ieu hatena mah geuning sok nineng ka Mang Dedi cenah gitu Sami, atuh. murang kalih teh nya sekali deui nganuhunkeun nuhun pisan Terus mah latihan adanya. Kayak mudah-mudahan tiap hari aya libur teh urang canak we ka dieu lah mah kakitunya Pokoknya mah pami aya nu bae diajar Ah, kawihan, gitu. kacapi nya urang sasarengan di sanggar di tah dieu nya. di sanggarnya Kayaknya adalah lamun tos bisa di Bandung bantuan di sanggar di dia. tah gitu sekali deui naon tadinya mamah mantan Persit kapungkur mudah-mudahan Persit ayeuna teh tiasa ngatakeun seni Sunda terutama cing darongkap ka Mang Dedi lah Amin, tah amin. seni degungna seni tarina murang kalih ibu-ibu Persit cina di alalajarnya tah mohon gitu Mangga atuh lah, mantap. mohon mamah pamit ya mangga tuh mah mangga. hatur nuhun sekali di nuhun Rahayat pasisian Orasi, orasi, bisa